gitu bos, jeung aing banget kasep kieu tah. Kosi paeng rudek. Ya jalu tareh marema aja segera para yuk. Ganteng itu udah dicukur. Aing mah ganteng selalu ganteng tuh. Ngajak-ngajak orang. Menarik. Arek aja. Suka tuh. Tino halus tuh. Iya, cong ulin ayeuna yuk. Yuk kemana tuh? Ulina sama belur yuk. Coba. Sampai kumaha? Pangkuan. Tuh. Aing ge teu ngaret geus 3 poe di tengah jalan jukut. Tieur kemana aja lo manu ngaret teh teh. Jir. Gudanganan seutik gara-gara budak dua eta mun papanggih ku aing. Masih selamat. Ada kurang. Gara-gara diheureuyaan mah kakak maruragan kena sobos teh ngerekan. Geuningan aya tukang dukun teh. Ceng. Dia mah ngarit 3 poe teu nganteran-nganteran wae. Jiga nu lieur, jiga nu teu hayang duit. Cuma aing sasada wae teu paraban-paraban. Lah. Ampura tuh bos. Emang nyarikan wae padulang keur gawe teh sok diganggu ku barudak dua ting kamarana jeung mana. Karung ge leungit juga diganti ku gebog. Beli mubeunangan saeutik ampura be. Sia nembalan wae nya jeung hayang dipecat ku anjing. Tuh bos ampura bos atuh nepi ka dipecat apa itu pemajikan budak ngayam segala parabanan. Nah dipecat ke urang nya penghasilan tina naon. Ari paraban we ku jukut cik aing mah. Geus lah langsung paraban bukan dombana. Taruhnya geus sedang wae. Alhamdulillah nepi ka kandang oge sehat. Jir, eta kamari ngeureun aing keur ngoret. Aing teh keur naon teh pok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, teuing budak kitu teuing pabudak keneh. Wae mah didoakeun atuh soleh, sing bagus, sing bener karunya kolotna aing mah. Bener teuing kitu budak. Ih, dusta. Kayak jadwal jeung ka Bogor. 2 minggu sekali nyeblak deh ya, nyampeun. Obot RT 2 tuh. Nomor 3. Iya berarti. Jadi mana serius teuing. Wah, bener si Obos beneran. Boboa. Epet. Hah? Assalamualaikum. Bos. Kenaon? Mana? Ye, imah mana bener, Bos? Atuh, menyan usaha. Harus ieu mah. Teka beungetan jadi bos pengetrempam ge. Beungeut mah bae, penting mah beungeut anjing segala kaya. Buat ting siap pembantu jadinya. Eta sia
Celi udah kecil aing obos di dia meski nggak pembantu. Terus ayo obos tadi jero. Oh, penting lah. Kumaha pagawean teh? Pagawean naon mana ka aing? Eta dulu sepodo. Ari kamar itu tawaran pagawean. Kok kamari nawaran gawe nih anu sarabi teh aing teh hayang sarabi. Kira mimitena. Sama kau mana ke burit isu. Kira wae siap sih mah, modal aya. Bener. Isuk we isuk. Aing kabox. Jam sabaraha tuh? Isuk we nya. Aing Isuk suka dia. Barang panas Sanding ngeunah. Perang beungar atuh sama bengawan sare. Aing apa? Aing kira beungar. Tok, tok. Naon sih ya? Ayo diuk heula. Naon deui? Ayo diuk heula. Tong Diuk heula. naon deui? Ai kamari kunaon maneh? Ingat teh baheula urang pernah nyaritakeun awewe ka maneh. Oh, inget. Tah, eta teh awewe nu dibawa ku maneh. Nu kepik hayang ku urang. Ih, da urang mah teu apa, tiba lagi eta mah geus jeung urang. Teu apa maneh ngangkat didinya. Oh, ente geus jeung mana ti? Baheula. Setelah ngambora. Nya, diampura. Nya, doang dah teu apa maneh kadinya. Jadi niatan nanaon gitu. Hampura we nya. Geus tiba heula gitu. Ngambora urang Siap, ya. siap. Ini telanya. Heeh juga tuh. Siap. Ngambora. Siap ayo. Check out kan? Udah dong. Udah, check out nih. Daster. Ini punya murah kan Cida? Ada 1.500? Daster naon kena 1.500? Tuh. Bahan premium. Murah bisa ya? Check out kan? Check out mau sih? Itu. Shopee. Check out. Kenapa sih? Betul banyak ngobrol nanya bener. Coba kurang. Anu baheula kurang menceritakeun sih itu Bebaturan SD. orang teh kemana teh ka maneh nah agra sejalan teh manehna teh keur diuk aja tanya ke urang teh cenah naon pokon mah indah mah nu manehna diresep teh indit geura nah sih kunaon kudu resepen ka batu kan aya urang pada mah resepen ka manehana teu ngarti urang Anu mana sih jalan mana orang mah tuh apa dah udah ceritakeun teh? Apa cerita arawe hungkul? Mana apa? da maneh teh apa Henteu. ih mah urang hafal ieu panaman orang gitu tuh kan gitu nih sok aja dengan lewat tepang sebelah ke urang nyeblak Namanya? Ah, ada tuh apa tuh cara merhatikan jalan mana hiji-hiji geuning ngeliwatnya lo udah gede-gede jeung Hideung ih kasep. Ih, boro-boro. Teu mending ngegas kena-kena keur bucin geuningan. karena tuh maneh ge kabageumanna sok sebut kasepan da urang ge boga selera urang sorangan Nya geus lah kasep. Da ari nu kerja teh cinta mah kumaha we ge kasep. Yo serius lah. Aya dicaritain itu. Naon kitu mana serius kitu? Tadi teh penak jeung Parto. Parto kumaha eta teh kumaha tulikan Nya Parto kelek curhatna ge jeung Bebeb gitu. Cing. Jadi ieu kumanya kapungkur teh pernah nyarios hoyong ka hiji istri gitu. Nya si istri eta teh nya kamu. Hoyongnya teh gitu tadi teh nyarita gitu nepi ka rumah kamu gitu. Sampai terang abi ge da terang tadi na hoyong ka didinya gitu. ya atuh eta mah anu dicurhatkeun dia ku urang gimana Oh anu bogoh eta kubuan. Ih, kan abi mah ngan cinta ka seorang itu aya deui. Alin ka Parto. Apa yang tadi kan gitu tenang gitu. Gue nama cowok. Dah yuk ah, pulang yuk. Malas kalau Ih, kamarana sugan derek mari lu. sok lah balik urang mah Sebel banget si Edo malah bucin. Ah, kembali ke tuh sok deh nya lagi ah bye.
pagawean. Parto? Ada. Terus itu tuh si Edo. Terus Ameng. Oh, tos ngedrot ameng. Oh, nya tuh. Oh ini ya, mas ya. Sama berhidup nih. Pada nyari tanah nih. Ya, tapi jawab filmnya serius. Besok. Ada teh kan abis tegas Amengnya, si Edo. Terus aya kabogohna nyamperkeun. Si Depleng. Si Eta. Nah, Edo teh sepaka si Edo. Anu kamari basa kami di teh di jalan teh karena galau karena si Edo. Tapi si Edo teh bebaturan lagi. Ini kita Tapi tamu pas dong Edo. bebaturan kamu. Bocoran di mana dia bebaturan tadinya? Baturan di bawah. Ayo peka balik we. Mana? Balik. Ih. Tuh. Tuh juga angkot. Hi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Citra TV. Barangkali ada yang minat untuk kurban atau eka, di sini banyak stok. Dombanya berkualitas dagingnya dan harganya bersahabat, rupa-rupa harga. Di sini banyak sekali stoknya. Nah, kalau ada yang mau minat, di sini alamatnya di bawah ini. Bro.